Kemana Rik? Nengan cacing. Jangan cacing na jeung naon? Setiap apa sal? Kapan eta pemancingan udah handap tek? Erek gebiar ke penting. Nya. Nah aing teu apal atuh. Kehead anjing nengan eupan ayeuna yo. Tiket sabaraha Rik? 200. 200. Aduh. Sama Iluan. Nyawa atuh euy. Aing duit na. Atuh gampang ku beas atuh sate boga duit mah. Nah hade kitu ku beas. Mikir we atuh sia sal. Hade hanteu. Hade ngalebok ku sia beasna. Sia. Aing nengan cacing salah cici. Sia mau bener mau asa. Nyawa euy. Kamu menang duitna erek. Cing. Kebiar. Ini nu ngabejaan ka aing nya. Palti si burik coba. Aduh, ngadadak pisan euy na. Duit di mana nya? Mun apal ti bareta meureun aing kukumpul heula. Aing di jalan di ditu eueuh ngetem teh di dieu eueuh di barang butuh jeung nyambungan deh we. Nyawa we muatan atuh. Pak. Naon sah? Nah, di dieu geuning. Andi ditu we muatan, sugan aya di dieu cing teh da eueuh keneh wae. Di dieu rek sanu ngojengna tuh, Pak. Si atuh sugan wae. Pak. Ya. Naon? Boga duit, Pak. Dibejakeun can ngarisan, can ngari. Duit jeung naon atuh duit-duit wae. Tuh Pak 50 mah, Pak. 50 bejakeun can narik. Can narik 1000 acan merukan babari pisan ngala duit teh. Nah jeung naon atuh maneh? Erek museup, Pak. Yeuh, kalamun meunang mah digantian ieu hadiahna gede. Hadiahna gede naon gitu? Nyamun meunang mah hadiahna motor, Pak. Lamun eleh? Mun eleh mah enggeus lapur. Lah, geus ulah iluan itu buka duit mah. Pak lamun meunang mah lumayan, Pak, motor. Heueuh mun meunang teh mun eleh, bari pan heueuh duit ge eueuh jeung daftar ge. Boga duit heueuh ek iluan oge, lain gitu boga duit. Ieu duit tangan teh. Pan tiketna teh 200, Pak. Wak, Weh, paingan kurang di tangan di pangkalan eueuh wa. ka mana kitu, Wak? Ngojek ah. Ngojek. Heeh, Ka mana, Mang? Kakak Wali. Yap jeung urang. Kurang lah, Pak. Ya. Heueuh jiga tuh. Heeh. Malanan jeung budak. Oh, ajung. Nah, ajeng budak segala hiap. Heeh, ya. Yap. Berangkat. Tauran. Ya. Aduh, si kehetnya aing ge butuh jeung nyambungan segala. Nah yang museup. Tapi kan bae lah haidaekeun ngojek mah. Babala geus aya kahayang teh. Aduh, kehet meunang meureun jeung museup mah. Da pepe sugan aing lain nek pepe. Kali dia. Nomornya. Mang. Nah, apa asasan bayar, Mang? Wayahna ngajuk heula ayeuna mah. Anjuk. Teu bisa, Mang. Atuh wayahna ayeuna mah. Kan biasa kasih bapak ge sok nganjuk urang mah euy. Bayar, Mang. Ulah dianjuk. Wayahna ayeuna mah. Nya. Nah, ieu nama wayana ayo kumaha pan aing teh meureun meuli bensin kitu bisa nganjuk. Udah ayeuna pan eueuh duit ayeuna mah. Nah, atuh hayang numpak ojek eueuh duit, Mang. Capek lempang mah. Ya heuh atuh mun mah leumpang wae teu gablek duit mah. Capek lempang mah. Nah, pan aing geus sarua meureun keur usaha ieu teh. Wayahna. Nah, naon? Wayahna nganjuk heula. Bayar mah kos lain kolot geuning. Aing keur usaha ek dianjuk. Cih. Nah sia budak-budak neng treng ka kolot kieu. Tuman dusun eta teh. Yeuh aing malin ek nganjuk ngan isuk bayarna. Wayahna heula eta mah. Sarua wae nganjuk geus buru bayar lah. Nah sia neng treng kitu. Buta. Eueuh. Eueuh kumaha? Isuk lah. Geuning aing teh pan keur usaha, Mang. Isuk cek urang teh da eueuh ayeuna mah duitna. Tong kana dirinya kolot sangeunahna ka budak. Teu benang bejaan dinya mah. Teu beunang dibejaan kumaha bayar buru. Eueuh isuk bae. Na teu karti nganjuk isuk. Teuing. Bayar moal. Najis lah. Nah, kudu bayar segala rupang teh. Tah, geus lunas wae lah. Kudu bayar. Nah, main kekerasan kieu sal. Aduh, nah kieu. Bae teu mayar ge. Isuk cek teh nak lah nonjok. Bae geus kudu mayar. Wah, awas ya. Ini mah kudu wajib diurus
teruskeun mah ka bapana. Biar tuntas. Duh, aing minta ganti rugi ya mah. Ya Pak lah. Tah, orang kali ora. Naik kemana mana Sal? Pah, kadieu. Naik kemana si Faisal? Di bensinan deh motornya Sal? Santai lah. Oke. Terus ya kalau ke udat-udat gitu kayak narik pepe cek aing ngebensinan. Abang teh. Aji, minta ganti rugi ya mah. Aduh, aing. Wah, mana si Faisal? Aing, aduh. Nah, mana si Faisal? Kan itu tuh mereka ngusep. Aing teh yang nyaho wa. Aing minta ganti rugi wa. Aing aduh. Aing. Nah, ganti rugi naon? Pan ditarik lagi ku si Faisal nah ganti rugi naon ka aing? Aing pokoknya ditonjok si Faisal tah. Minta ganti rugi lah ka wa lah. Si Faisal mah. Aing. Apa dah naon ditonjok ke si Faisal? Peda ieu ya wa. Aing teh nganjuk teu bayar. Bayar ngojekna teu dibayar ku urang teh wa. Nah, atuh main nganjuk wae sugan aing teh. Karu si Faisal teh keur matak narik rek nguseup cenah butuhan duit. Pan urang teh wa tas nagih tadi teh ngan teu cair wa. Duh. Heuh, da sing teh cair ge ai kana ojek mah tuh ulah nganjuk. Pan eueuh wa duitna teu da teu cair kumaha eueuh duitna da. Heuh, usahakeun atuh da rek nagih mah kana ojek mah kudu neangan heula jeung ongkos. Aing da usahakeun aku mah tuh da ari eueuh mah kalah buntu ka gen. Heuh, mentong hayang kana ojek ari duit mah. Ceuh. Geus kumaha ieu ayeuna urang ge nyeri. Minta ganti rugi urang mah pokona mah kudu aya. Heuh, sok ku aing barek ganti rugi tapi ku aing ditonjokna. Itu ulah. Aduh, aya tuh pake nyeri meureun. Nah, atuh minta rugi ganti rugi ka aing atuh. Sok bayar ojekna si Faisal. Eueuh wa. Sok bayar heula. Aing mah ieu pan keur bayar di uing teh. Heuh, sok daripada ku aing tonjok deui. Aing mah aing jadi salah minta ganti rugi ka dieu. Yo, ari kana ojek mah ulah nganjuk-nganjuk. Ya 10.000 wa. Tapi ku pepe 10.000. Ayo deui atuh. Heuh, ke sini teh ku aing tonjok deui. Enggak, ampun. Aing kabur. Si Faisal teh pengen ngamuk meureun. Si kehet meureun dianjuk. Lumayan teh 10.000 lah. Sieun ku aing tonjok deui mah. Aing mah salah ieu mah. Salah kaprah. Minta ganti rugi kali ditonjok. Laporan 10.000 na. Mawara.